Duh, tenganan ieu teh wancik ieu teh mejehna mirun seuneu panan. Bapana budak kayak tinggal dang tinggal nyaeta geus rasa kejo teh budak oge panan saya ngendaang wae. Beas mah ada ayak ini menang kamari teh hutang emok teh pan dibelikeun ka beas kabeh 2 karung. Nah, terkeun asak-asak. Aduh, heueuh geuningan parem seunana. Ih, kumaha nya kitu bareng. Aduh. Nyuprak kenceng teuing. Aduh, budak geus daratang da aing menjabacan asak kejona. Kadaryo, buru ye kejo kedeung deui asak. Ulah balader teh ngeulit teh. Ulah jarambah bising kasambat. Balader budak. Eta teh pasina ge budak si Mimin jeung budak si Mumun jeung si Saroh. Balalader nyeunan budak budak balalader di jieun. Tuh mikir pisan. Aduh, keur acting aing teh. Parabot 10 tidur. Mana ge mau jana meuli gidir ieu teh. Rusak ah. Kedengan nek heula eta naik. Mana ieu teh tagih teh hese si narsih pipel teh diangkat ku aing si narsih. Aduh siang halangan we jalan seteh tak nginggir aing kuat sok halangan we jalan seteh aing rek liwat ulah sok ngajagaan jalan kebiasaan. Ih, aing rek liwat. Nah ada dekeun hurung ieu teh. Bukan ayeuna mah da batur mah geus make kompor gas. Narsih. Asa
Oh. Heeh. Lajeng Pak Wakil. Aduh lo barengit sih tadi di TI. Nyamuknya galak. Aku balagu. Di rumah orang make hits. Wakil teh sakanya poho orang pokokna mah eta we sabeureut teuing lah. Yang penting orang ukur we heula hayu. Yang geus hayu urang ukur we ka kebon. Oh. Aya meterana. Urang kan teu meteran da. Aduh urang teh boga meteran. Ya make ieu we ya. Ya kurang tadi teh geus diukur ieu teh nya kamari teh. Sameteran. Tah sakieu teh sameter ya. Tuh. Aya geus hayu ukur. Geus kula loba omong. Aing aya nama dek temenna aya nama. Duh teuing bas tuh. Geus hayu ukur. Di mana sok? Tunjukkan aing di mana kebon sia sok. Di mana kebon nak? Ya. Iya kebon saya. Oh iya kebun urang. Bener teh? Oh, Suratna mana? Suratna mah can di eta can di fotokopi di Kapolsek. Menjadi Kapolsek. Oh, suratna teh kamari teh di Kapolseknya disita, ditilang pun urang kena tilang. Yang geus saya ukur sakumaha kebon. Di dieu ka ditu ya ka ditu. Oh, ti dieu. Berarti Oh, ditu tuh. mana teh tilu? Oh, ditu. Aduh. Tak anu tadi tapi ka ditu. Hah? Ih, tanah yang kena sirah urang. Mang, teh sirah. Sugan teh ban mobil. Jadi hutang teh 3 juta genap ratus plus bunga jadi 7 juta. 7 juta enak ku abi teh kebon teh tibang ian 500 nya sameterna berartinya 7 juta berarti 14 meteran sok 14 meter. Coba halik lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Sok kurang dicatat di HP di DKP na. Di dia tak di dia. Aku galak-galak aku make suku pan boga leungeun meureun. Di dia. Ya. Hiji. Nya hiji. Ah. Dua. Kelak ulah sok curang. Tadi di dia eureunna tah. Dua. Duanya. Ibu. Tilu. Nah jadi mundur deui. Nah ieu Opat. Kila anu ngebelnya. Opatnya. Kayaknya apa ieu kayaknya keur diukur kanahnya. Nya kadapnya apanya? Kayak daguan di tempat biasanya apanya? Buru atuh arek mah ieu keur ngejo. Tadi teh opatnya. Opat. Nah, opatnya tadi dinya kene. Di dieu ye meureun. Tadi dieu ye. Nah iya opat 5. Oh, eta opat apa 5? 5 tadi opat 5 bulu ini. Oh, sok 5. Buru. Jadi geus aing bego. Oh, emang bego. Tah, mahinya cek nya. Tanah ieu 14 meter luasna. Kunaon? Capek. Berarti bang ti ditu ka dieu ge meuni capek. Sampai teh sabaraha tadi teh? 14 meureun mentana 14. Kayaknya 14 nya ku abi dicatat kali pas ya 7 juta. Oh, berarti puing mah teu boga sangkut paut deui nya. Teu geusnya heeh. Cuman ya ku abi kesupan langsung digarap, anak ku abi cenah langsung dipelakan-pelakan naon teh di dieu nya. Heeh. Berarti teh ditu tapi ka ujung ieu nya. Oh, ujung dia. Sok cirian patok. Pokokna patokna nya. Tah, nah iya ceu patokna nya ceu. Puing teh boga sangkut paut deui jeung emok. Leuwihan atuh ece sajengkal mah tuh. Da elah aing mah. Atuh capek urang teh. Tah, nah ieu. Coba ukur punten. Leuwih tuh, bager urang mah. Aduh, deul nya ece nya. Ieu kebon teh ku abi aya geus milik abi nya. Heeh. Momon, ai bang emok teh kedatang-datang yang kecil bulan. Yang datang dulu. Orang ngerti tadi ti penting ti berang nungguan cenah mentelat tuh sekarang ngadeng dakwah atau dari tungguan teh datang-datang. Sabar atuh ce ngarannekeun kerubut teu perang teh. Sih yang beda jeung kudu. Cucu. Ai naon? Cigana si Narsi tuh si Emo. Heeh, kenaon manehna? Geuning mamawa ukuran. Curiga ih. Curiga geuning manehna tunjuk-tunjuk ka taneuh maneh mama. Anak urang eta mah. Heeh nya. Curiga. Sabarkeun yuk. Heeh. Gorona ku tawa di jauhan. Narsi!
Siang ukur kebon saha. Heh, Narsi, di kebun aing. Saya tah diukur-ukur kebon si Mumun. Inon iya maksudnya iya. Hah? Sia deh. Iya Sia deui. Nah naonan siang ukur kebon dengekeun si Mumun. ieu teh urang teh nagih ke si Narsi teh eueuh keur mayar mana jadi si Narsi mah make kebon ya ge kudu mayar nama Mayar ge mayar naon heulan. Ieu kebonna kebon saha? kebon si Narsi Kebun si Narsi, kebun aing. Heh. Di kebun aing kono Siang aku ngaku narsi kebon sia. bener sih teh kebon saha ieu Kan kebon sama geus beak baru dijual sangat sia. kayaknya naon sih nu bener kebon saha aing geus dicatet ieu teh kabehna teh ditotalkeun mah nanti jadi 14 meter Kebun Mumun, itu ya kebun Mumun. sia geus ngawadulan aing deui bae pokona mah aya nama kieu urang mah euceun teu ikut campur uruskan euceun yang penting urang geus boga data 14 meter isukan ku abirek digarap ieu nya punten ieu mah lain urusan abis Ulah maka. Ai 3 bulan ka mana wae euceu. Ditungguan 3 bulan. Ulah makat. aing pokona geus dibayar iman saya tinggal nu siang kayak Sawo anak buge. Dah violen sata ambil dasar. Semlek. Tuh Cio, orang injem heula kebon 14 meter, keur mayar emo. Minjem. Minjem menik sakumaha ka mayar kemareana. Ya orang dibayar, makanya itu orang Naon? Sang kebon ge tegabek beak salah sia dijual. Malah kebun batur diukur-ukur. Oh kan kumaha sumpahna coba emang inget teh sumpahna. Iya kan tuh perlu ngukur kebon batur. Hai kebon soranganna urang teu boga tuh dah. Kita kan ulang ngajualan kebon. Oh, ai itu mah hampura we nya. Urang nginjem heula sabeuna. Aja. Cemumun nya, bager cemumun nanya. Ada ka mana eta si Narsi? Urang makan. Ka mana? Sana kabur ka mana sia? Sia budak-budak. Ukuran kebon sabun. Sia ka mana? Aduh. Paruas teh nya. Aduh, tega. Makana Perih mata. Kebun batur. Atuh urang nginjem teh bangsa eutik nginjem ke pada kebon teh. Paruas teh senarsi ragag-ragag tas ya. Aduh, teh aing gara-gara si emok di mokos kieu. Tak anja satu ulah ngukuran kebon bater. Tah ti bata. Tah, nantak lah kitu tah. Aduh, kotor aing ngawecah aing ngeuseun mah ge euy. Bah kasih baju hiji-hiji na. Bodo teuing pokona mah. Paruas teuing. Utang aing geus lunas pokona si emok ku kebon itu. Lebek. Eta akibatna ngukur kebon si Cuk. Pokona mah orang mah geus lunas ka si emok. Mah bisa. moal bisa. Kecuali mau ditandatangani ke si Mumun. Gua nu bogana langsung. Pokona mah tadi geus serah uang tadi. Ge, kan satu boga sertifikatna. Pokona mah Kudu nama banget saja kembali kudu sertifikatna. sertifikatnya di kapor les kene. Mah bisa. Pokona mah geus lunas. Dadah. Jual aja di si Mumun. Para waktu ya. Ayo Bapak, kurang kita. Sedang abang agak mana sana. Ayo. Iya. Sedang mana sih ya? Para ruas. Aduh, saya aing mah gara-gara kalilit emok aing jadi kos kieu hirup teh weujeun balangsak ku batur digeulehan da ngajual kebon batur seueuh da aing mah teu boga kebon. Aduh pusing. Halo guys, Saro lagi ini loh, habis syuting, lagi bikin Bang Emok yang kelima. Kelima ke berapa sih?
ke-6. Tapi Mumun, Hei, kemana Mumun? mau cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Karena kita sudah selesai syuting Bang Emo ke-5. Salah kau. Bang 5. Ya, 6. 6 5. Ya, 5 sama 6. Dadah. Halo fans, no ada fans no. Ya fans aku tuh. Hai fans Saro. Jangan lupa ya share sama like, subscribe. Lihat di YouTube ya. Anak Tarsan. Anak Tarsan. Diulang di mana isi ujang guys? Itu jalan itu tadi, jalan itu. Isu jangan.